Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana. Tepangkeun nami abdi Nur Syifa Fauziah tina warta Sunda. Di dieu abdi bade ngadugikeun warta ngeunaan Masjid Al Jabar anu bade ditutup sementawis. Jumaah 24 Februari 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyebutkeun pihakna bakal ngalereskeun jeung ngatur heula. Ridwan Kamil via unggahan Instagram pribadina ngumumkeun penutupan sementawis Al Jabar. Masjid Raya Al Jabar bakal ditutup sementawis sakumaha anu dijadwalkeun ti Senin 27 Februari dugi ka 13 Maret. Tulis Ridwan Kamil dina unggahan pribadina. Ridwan Kamil netelakeun yen panutupan saheulaan teh miboga tujuan pikeun nyampurnakeun, ngaronjatkeun jeung nyusun tatanan. Sanggeus 2 bulan dibuka kalayan sumanget jamaah anu luar biasa tur dinamis, sangkan dina sasih Ramadan urang tiasa ngalaksanakeun ibadah di ditu secara tenang, tertib sareng bersih. Panutupan sementawis ieu dilaksanakeun kalayan sagala rupa pertimbanganna, saur Ridwan Kamil. Waktu 2 bulan ini masih sesuai jadwal. Waktu 2 bulan di rapat pertama September kita lihat cara masyarakat merespon Masjid Al Jabar. Karena ada dinamika sebenarnya, makanya kenapa saya nggak banyak bereaksi macam-macam, karena memang berproses. Kebetulan menjelang Ramadan kita ingin khusyuk, nggak banyak gangguan, nggak ada terhalangi mau ibadah senggol-senggol aya katel naon di segala rupa ya. Nah makanya 3 hari ini keamanan sengaja dikondisikan, ada perbantuan dari TNI. Mulai Senin selama 2 minggu kita akan beres lagi, mengevaluasi ya mana-mana yang berhasil, yang kurang. Itu bagian dari proses. Sampai suatu hari nanti tempat itu seperti yang kita cita-citakan. Ya. Karena saya monitor juga yang PKL itu paling warga lokalnya hanya 5%. 9% wawancara kamu di mana? Yang di Garut, di mana ya? Jadi dan modusnya yang macam-macam. Poinnya sudah kita sediakan ya pasti terbatas lah, ini bukan pasar. Saya kira itu. Jadi tolong disampaikan niatnya memang sudah jadwal evaluasi dan mau bersihin karpet supaya nanti pas Ramadan tanggal 20-an Maret sudah betul-betul nyaman kita beribadah. Rupina sakitu warta nu tiasa ku abdi sanggakeun. Abdi Nur Syifa Fauziah pamih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.